kieu panas panas diis aing teh nah. Pikiran we si Tayo, jeung si Ferdi. Kumaha nami teh awak teh. Aduh. Ferdi. Ferdi. Tayo. Aduh, ampun ting ya kumaha aduh. Geus hampir saminggu budak teh balik-balik kan. Si Tayo jeung ka mana deui si Tayo teh. Saregem ni teugeunahkeun kieu di mun dengdek di awak dah. Basirah asanya pungutan. Aduh. Kumaha ieu teh eueuh nu ka dieu pisan eueuh nu ngalongok saurang orang acan mau kue atuh. Jeung donat mau 5 penteng. Ayo. Ayo. Itu mah odeng kunaonnya? Gering kira mah udah anak masih balik kamari pas diusir. Oh, nu samenggut ya. Heeh. Nongkrong yuk. Ayo. Saregem ni teugeunahkeun kieu di mun dengdek di awak dah. Aduh. Ayo. Ferdi. Tayo. Hah? Naon? Ferdi. Mah, Tayo. mau beres ya mah. Ferdi. Ini tuh kan bisa sama Mang. Ferdi. Mang. Mang, dia Mang. Mang, euy. Bah itu. Kenal dia. Itu mah odeng. Kenal ada itu. Ribu. Ayo. 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 Kunaon? Tayo. Wah, apa orang urutan ya? Pusing ketahuan ya. Ferdi. Hah? Ferdi. Tayo. Nah, si Ferdi Tayo teh. Si Ferdi. Orang urutan coba apa pusing ketahuan ya. Kasam Tayo. Anu luhur ngeunaheun. Tayo. Tayo Ferdi Tayo wae. Kunaon sih? Tapi salah. Tayo maksudnya. Geus dilatih jang penyakitna. Periode Stres mah. Penyakit stres. Heeh. Nah, supaya stres kunaon ka ada mah tukang urut. Aku udah sudah bisa. Ye, atuh lagi mah lain etan abah mah dibakar hukum. Mamanya ho. Abah nyaho ke orang eta teh. Nah, tambah sager di urut mah. Kadukun wae. Bayar teu. Jago mangke we teh mah, sing eta mah. Urang kadukun aya udah udah. Ayo. Ajakan mah. Ajak aja Kang Ten. Oh, Bang, salah. Kumaha sih? Turun atuh. Kan orang nu ieu na nu. Nu teu cagerna. Apa nah ini sarua teh na we. Kumaha tuh? Geus aya lumpang we, lumpang kabeh. Lumpang lah. Ferdi nya. Duh, nih tamu-tamu acan ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Kang Jero. Punten ya banyak. Amang. Cari, jangan cari. Balik. Cari. Aduh, wayahna ya hampura da abah mah kumaha teh tebate sakit buktina. Nyata naon lah asal bisa calik. Kumaha da, hayangna mah dagang. Terus kieu, ente keur kieu da kumaha aduh abah teh hayangna mah meuli gedong sigrong, sebelum kumaha teh Sagala aya kahayang. Ada udang masuk ka dieu teh. Jauh dijujuk ang deui teh meureun aya tujuanana. Sok ngapokeun. Balah ka abah mah teh Jadi datang ka dieu teh aya kahayang, Bah. Oh, aya kahayang. Aya kahayang. Heeh. Terus Kahayang nama asup digawe. hayang digawe nya. Tah mah sila teh kitu mah. Kecil, Bang. Sila tuh. Kumaha mah abah mah bener pisan. Teu salah deui apa bagana nah hayang digawe mah. Tepat pisan meureun nya. Hayang loba duit meureun maneh teh. Hayang lah loba. Oh, gampang atuh. Ayeuna mah syarat-syarat mah gampang eta mah. Eta. Syaratna naon, Bang? Bada mah kieu, maneh amun daek isuk-isuk maneh apa buka karung mah? Karung. Heeh.
Tamannya mangga ke kawalar mau karung. Kemudian kira air unta, aya sampah, aya naon sebenarnya aya besi, aya aqua puluh tah pasti duit. Ih, bener bah nya. Aduh. Bah. Jadi Oh berarti pun masalah mah gampang atuh ka abah mah. iya. Terus bah nya jadi kagugu tadi, Bah. Kagugu ulah aku abah mah lendak hotel. Ayo Jadi yang hayang buka awewe, Bah. Ayo buka awewe. Nya. Oh kecil atau masalah awewe mah hayang hayang sapi. Ya tuh jelema Oh hayang gadis ting-ting gitu nya parawan bukan mah gampang urusan eta mah. Kira-kira boga teh ya keur ieu. Ah gampang eta mah. Oh gampang aya. Kayak ladang eta, Heeh. ladang kawalahar gitu. Oh bener. Pokokna mah neangan nu tajir. Yo, Arek tante girang. ah, mau eta mah. Tante digirang maksudnya imana? Si abang Abang kumaha deui abah mah? Mana hayang awewe? Aya jampena. kumaha jampena, Bah? Hah? Kumaha? Oke jampena ya. Mursia ngan sakitu gitu. Pokona mah geus kitu gampang aja nya. Ayeuna ujang pokona mah asa urang ujang naginding, tong gua hasum kos kieu ye. Make parfum parfum heula ha. Abah boga teh parfumna. Atuh parfum mah ka abah. Abah geus teu boga bugo kitu. Enak mah kos kitu enak mah ya jalani we heuh. Mandi heula make baju nu bersih teh awewe kikir awewe mah geus kitu abah. Pun nicak ngajejak tanah 7 kali bari sebut awah pasti eta awewe teh. Pasti naon, Bah? Ekeun pasti ekeun na abah mah. Oh, teh. Heeh. Sok enak mah kitu jalani kitu we heuh. Ya, Bah. Kalau mun teu bener deui ke ka Tah dirinya. kali deui mah heuh. Beres pokona mah. Mana hareuh? Nya engke lah pandeurina eta mah. Dianjuk pa ya. Ya dianjuk heula we lah. Ya, Yang sakajana sok hal teh sakajana. pamit heula nya, Bah. Tuh. Dieu teh aya hayang doang, Bah. Kajeun kumaha atuh. Assalamualaikum, Bah. Alam. Ayah hiji balik manjuk segala. Yang mana imah ukentengan. Jadi akhirnya tahu. Kira-kira inya. Mana haus udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajelok. Aja Bah. Cari. Naik, kecerot naik. Barangga teuing sih teh. Segala tenang. Ampun, tinggal tanam poil dah. Tulah ini juga. Sana nanti. Mantenem. Teh ada sing kumaha teh. Kurang didiokan tamu teh. Ngurus tunjung. Tah, ayeuna mah ya tujuanana naon ya ka dieu masa teh ya. Iya. Kadieu teh ning urang mah nganter. Oh, nganter saha tuh? Iya nganter tetangga. Tadina mah urang teh keur leumpang Oh, gitu gitu. teh. Heeh. Aya nu bebeja. Naon? Terus sina si Adeng sina nyeri awak. Heeh. Terus juga teh nyeri awak. Urang teh diurutan we. Heeh. Kan ngomong teh ngan Ferdi Tayo. Oh, ada teh. Heeh. Ferdi mana, Bah? Oh, si Ferdi. Urang teh diurutan. Bah? Geus lila urang urutan teh capek. Heeh. Anu ngatana teh ngomong. Naon cenah? Majal tisina sih mah stres. Atuh urang meni kesel ngurut salila-lila. Aduh, Tapi baik urang cenah. kan bagian ngurut. Berarti salah-salah ada gitu Urang mah. jadi bejaan aja urang kasih abah ka ditu. Oh, berarti tujuanana mah yang ngubaran ieu Yang stres. Oh, Sugan jeung sugan jadi cagel gitu benar, benernya. Tap, permasalahanna ya, permasalahan utamana pertama yang menjadi masalah dia jadi stresnya naon, Pak? Sebut sok bejakeun dia bejakeun gitu tah. dan teu nyaho da ngomong namangan Ferdi Tayo wae Tayo we. Kita si Ferdi si Tayo teh sana. Siga nama beureun kalaleban Ya kieu, Bang. Abang teh Mang teh neangan budak uing, Mang. Oh gitu. Heeh. Ngaranna si Si Tayo. Tayo. Salah nya eta mah. Boneka ieu mah. Oh, ngaranna si Tayo. Oh, jeung si Ferdi geus selalu ngipan 122.
Bunting kita pangcageurkeun pangendarekahkeun geus kumaha onam ka Sugan amang gitu nempo si Perdi. yo ieu teh sok yo asa menama atuh Oh, naon ulah ama atuh ngewa penting aya parukuyan aya lilin kieu ama Oh, ai terus kumaha? papih ke abah lah bikin abah oh sok berarti tujuanna mah yang cager hayang cager bapang nyageurkeun beusin kasurupan beusin kalaleban atau beusin kumaha onam lah ngaranna teh. Sugan akang nyaho gitu si Perdi. akang deui ari anak ieu mah akang ngewa betul cap malu meureuh kieu ya asli ada tah kitu ena mah kieu yang ubarna kieu ena mah ya da ya lahirna poe naon kira-kira ya lahirna ya jelema ieu lahirna poe naon Ai inget mah inget bah. Ayo ngempan ti bangsa uringan teu nyaho tanyakeun langsung ka ieu oh jelemana. gitu ya maneh teh lahirna poe naon Ai kamari mah cek mama poe Rebo. oh kamari Heeh. Terus kamari tetangga ngomong poe Kemis. terus Teuing Pak jigana poe Sabtu meureunnan. iku urusan mana sih Ai sia kumaha sih? Ai Ngomong poho. teh ngacapruk wae. oh pantes dah oh berarti enak lahir Tanggal bisa dirobah-robah. Ya, itu. Tanggal lahir maneh Heeh, teh poe poe. naon. Ai cek mama cenah ge orang teh lahir poe ieu Rebo. Rebo. Ai cek tetangga poe Sabtu. Sabtu Heeh. Ya jigana mah orang lahir poe Minggu. oh kira mah orang tebak ke abinya Nya, tapi batu ngerakeun putu apa karena lahiran batur atau atuh disebutkeun dukun atuh Terus ayeuna di mana wa ayeuna? saha Si Perdi teh. pernah tebak heula masalah si Peri bakal gampang ku abah diemplang atuh Ai sing buru-buru atuh bae. oh itu Gerak nama apa teu bisa. santai heunya teh era poe lahir berarti mana teh poe Rebo Minggu meureun lah. Minggu we minggu. kemis atau kemis aja mah Dompet lah kumaha uang. oh jadinya kemis ya Nah, teu sok we tangetakeun da kamerawankeun lah. ya terang ya Masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamang kurung, jamang gantung, jamang siang pabidangan, budak burung gering nangtung. Ikuna, ini kana kota ni kieu da enter lagi jurig ieu. Sieun mah eta nempo kumis Ah, dendek wah. Oh, lain lain cowok ieu nyantai we tuh berawat di jampean heula. Jago Anu mah peren-peren di jampean teh. Siapa tuh? Jamang kurung, jamang gantung. Jamang siang pamidangan. Budak burung gering nangtung. Itu usir masalahnya enaknya. Oh, firman teh cuma cenah mangkat. Punya oh, ada kamu waduh usir itu budak mah karunya, mana budak letak ten. Aya budak Leutik kena. Tadina teh amang ieu tadi amang teh kumaha sih budak teh malah hiru demo tadina teh. Hah? Malah hiru demo jeung warga tadina mah. Ah, Miru jeung warga. siapa gini albak lagi ya. Tenang bukan malah. Enak mesti syaratnya bejakeun ya. Mana nanya ada mana mesti nama sing malu mah stres ya sing tengah arti. Ame hayang amplok jangan jadi budak. Ayeuna si ieu cenah sareng di baturan ku amang. Sare di tempat anu sepi. Gitu, saputing ayeuna mah pasti suka teh amplok ka jeung budakna. Barengan. Heuh, atuh bareng mah sorangan hayang dicapok aya awak budak. Sorangan tong sorangan teh duaan. Bagian gitu, Pak. Hah? Bagian gitu banyak. Nya tugan we, heuh. Karunya sorangan mah, dek nu kering atuh, Bah. Ipan itu kering, baturan. Orang mengantir doang. Hanya bongan. Keluarga nak miskin keluarga. Atuh urang mah pan syukur nganter. Oh, sorangan dah ke sorangan nanti ngomong ieu sakur nganter hukulnya. Hanya pira aku menit tega ka orang mah. Pangabutuh deui atuh. Oh, berarti na kitu tah syaratna. Aya nama maneh sangaranna teh. Poho ngaranna. Nah, ngaran orang teh. Ngaran maneh? Ai maneh si edeng-edeng teh lain. Umurna Odeng apa? Oh, ngaranna Odeng. Odeng meureun. Tah Mang Odeng. Nya. Aya nama yang tempat anu sepi. Mungkin kira mah
diseremun gitu nya. Tadinya sare ieu mau ada mah kabeuting mah. Kira-kira isu mau ada yang hudang kemana di kuburannya hudang di tempat eta euy pusing teu mau nu tegering nyantai tuh bang meniruas pokoknya nama gitu ayeuna mah saya dudungna satu tiga nu sebelah hudang ngerti aya mah ngerti tak kitu ayeuna mah suka dilakonan geus kitu pasti amplop jeung budakna dicager geuringna gitu nya Mesti dicagerkeun lah ulah wae bah. Nya Oh da wing mah prosesi wing mah kan ngurut. Sakur nanteur meureunnan. Bener hati-hati. Saya mah geus kitu we nama tah. Cai bawa ieu. Cai na bising haus di jalan. dikumahakeun bae ieu Di jampe pokona mah ke dikumahakeun ieu baca memes memes sare dieut heula. usahaku ya Cia nu geuringna penyeting sikieu minum. Nah, mana atuh? Diinumkeun. Dibeungeutkeun heula tah kana ke sare kitu teh nya. kanu beungeut bah Ai kana mata. Ya kana banget. Ampun aing Pernah gitu nya. Tah enak peren ya. Oh geus ya. Heeh, tah enak tinggal ieu ya. iya bah Iya ya, Pak. Sini nepot. Nah, dekat gitu. kan pohon ieu mah Kieu tak ieu. Iya. nya hampura we bae nama dawing teh ka dieu teh lain ku kumaha da hayang tadina mah hayang mere gitu kabar teh Terus ya abi ka dieu ge lumpang gitu teh make ojek-ojek acan nya teu nginum teu naon teh Bapak. Oh. Nya ayeuna mah wayahna we euy ngarek minta eta gitu ongkos gitu berbalik. minta ongkos. Heeh sugan aya gitu sabaraha duit mah gitu. Kudu urusan mana sih? Sing karunya we Pak ka urang tuh. Ieu beri umpan teu bisa nangko. Aing teh karah kira bukan jadi dukul geus kieu patut. Sampai duit cak ada nya. Kita nyampe na ongko, minta duit ongko. Itu urusan nah itu. 20.000 mah he. Kajeun Atuh teh mah eta mah keur ongkos doang tuh. Ya cak ge dibuktina bukan video nak pakai duit bilang barang mah mere ka urang ka menta deh. Ampun ya. Tah, Itu dibere 20. anu dibalik makeun. Keur jajan di lu. kali makeun deui kumaha deui deh sakitu ge. Nuhun ya, Pak. Heuh, kajeun nah. Walila wing ya arek balik. Ulah keur masih ngadong ngaripukeun. Ya saha semana kan dicepetan tah, gitu tah. Ulah nya banyak. Berasa kayak diampur pisan dia cai bae ya. Ini di bawah, Bang. Di bawah. Alhamdulillah duit menang, kai menang. Ya di bawah sekali aja pakuyan ya. Talilin baju sekalian aing pusing dah tah baju teh. Enggak mau tengah buat butuh, Bang. Keur abah we keur ieu. Ini keur dahar teh abah teh. Aing bilang barang-barang pasir aduh alus menang duit jutaan. Wah, bilang manis. Aing mah keur jadi dukun ka. Aja dengan dukun be nya cuek. Aja dengan dukun. Molor ge. Sabah orang cenah sare di dieu sorangan baturan atuh. Di dieu. Amang ngeunaheun tepatna. Yang ngeunah teh kumaha Ya, ya. abah mah teh nengko kumaha ngeunaheun teh nyaho. Oh, ase. Anu geus di dinya we sorangan atuh. Jabah hujan kieu ngilit Ya, cenah. lain ku teh kada abah gerek balik buka pangabutu di imah nya. Ayeun teu kieu dan tengah belaan budak mah. Moal dadaekan kikieuan. Apa baliknya? Ke di sing eta. Sare heula tuh Bang ya. Ayo, tinggalkeun ku abahnya. Heeh.